Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Siti Ainun Nurul Fauziah di kelas 8D. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun hayu urang sasarangan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala sareng teu hilap shalawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjunan urang yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna sareng ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara ngeunaan pentingna pendidikan. Upami ku urang sadayana dilenyapan zaman kiwari teh parantos seueur perobihan. Di zaman urang kapungkur dugi ka ayeuna benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi dugi ka teknologi ayeuna serba canggih. Kapungkur urang di mana hoyong patepang teh kedah sungkeun ka tempat anu dimaksad, tapi ku zaman kiwari mah tos aya HP anu aya kamera payunan. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu disebut video call. Tah eta salah sawiosa teknologi ayeuna nu canggih teh sareng masih seueur keneh nu sanesna. Kaciptana eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di zaman ayeuna teh diraos penting pisan kanggo putra-putri urang salaku generasi penerus di zaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadayana di tengah-tengah majuna teknologi, kumaha upami putra sareng putri urang teu dibahanan ku pangarti, tangtos anjeunna bakal katinggalan tebih ku persaingan kerja. Kumargi ayeuna oge upami hoyong damal teh kedah gaduh ijazah anu luhur pami hoyong kenging damal anu saeueuh. Atuh sajabati eta pendidikan teh marupikeun media kanggo nyiar elmu atanapi pangarti. Dina salah sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur hirup teu mangenal yuswa. Hartosna pendidikan teh wajib tingawiteun urang lahir dugi ka pupusna. Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra-putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadayana yen pendidikan teh penting pisan kanggo bakal hirup urang kapayun. Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun ku Nu Maha Beunghar nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sok sanaos singkat, mudah-mudahan cariosan urang ti awal dugi ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana. Sakitu anu tiasa kusim kuring dugikeun, hapunten bilih aya kalepatan sareng cariosan anu henteu marenah. Hatur nuhun kana parhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.